saking semangat usaha mah urang bersantai nyo HP. Ya dah modern di imah teh pagawean hese rek bersantai oge da aslina satung tuh tempo linganan kamar masih keneh beresaneun. Lieu ka dapur masih keneh loba gerohaneun. Keun ayeuna mah pohokeun heula nyo HP na, ayeuna mah lumampahkeun heula ieu gerohaneun. Da moal ngadak-ngadak bersih sorangan ieu teh da sieun atuh ngadak-ngadak bersih sorangan mah nya. Iya aing ngomong teh sok ka mana wae. Geus ayeuna mah tong loba ngutruk ieu kumaha ceung mah bersih. Aring bersih mah meureun urang teh nya rek bersantai rek bobo siang oge moal aya nu nyare. Komo di imah sorangan mah moal aya nu ngaganggu meureunan. Ih sok aneh kan suara hayam ai pas rek ngarekord teh nya sok garande ngadak-ngadak da nyalampurkeun. Ih ai tadi geranya jarempe wae. Hari itu gera malah kangutruk. Yeay apan meureunan si teteh teh nya rek ngabangun personal branding anu ibu rumah tangga nu lembut, anu berhemat, anu sabar, lain anu cerewet pika sebeleun loba gugulun. Digana kudu dirubah deui ieu mah personal branding na, jadina ibu rumah tangga anu cerewet nya ieu mah ye nu bawel nu beuki ngomong, anu gersak-gersuk teu bisa kalem. Da tapi tong salah ketang digawe nama gesit. Ya itu udah mulai kepedean teh tingkat tinggi nya heueuh atuh da urang teh teu dipuji ku sorangan rek usaha deui nya da ku salaki oge jarang. Ngomong-ngomongkeun personal branding atau ciri khas sorangan bener ayeuna mah si tetehnya jadi kapikiran meureun nya personal branding si teteh mah jadi ibu rumah tangga anu cerewet, anu beuki ngomong, anu teu daek cicing jigana teh lain anu tipe lemah lembut. Halo assalamualaikum barang jigana teh laleukleuh da aslina heueuh nya linganan bener aing geus heubeul mah ngiluan FB Pro ngisi suara jadi jati diri tehnya keluar teu kudu hese-hese mikiran neangan da bakat meureun aslina beuki ngomong jeung bawel jadi kabawa we kan konten oge. Tapi da nya kadangnya jelema anu teu ngarti mah teu bisa ngabedakeun mana ngonten, mana urusan pribadi. Padahal mahnya si teteh teh nyieun video teh real eta mah konten lain kahirupan pribadi. Dan ari sora mah da si teteh mah teu dibuat-buat da emang kieu jiga nu rek ceurik cenah ceuk batur teh jeung jiga nu eungap heueuh da kieu sapopoena oge jiga nu kacentet cenah nya. Harap dimaklum we nya baraya da sanes penyanyi mata teu merdu suarana ge di ieu we di kupingkeun jeung nya sok aya jelema anu ngomong kieu ieu ka si teteh. Heueuh cenah ai imah anyar keneh mah pasti daek keneh sono keneh beberesna oge. Cinta ceuk si teteh teh. Da si teteh mah ai beberes mah henteu mandang imah anyar henteu mandang imah heubeul. Da meureun nya karesikan jeung kabersihan mah karasa ku sorangan sanajan henteu apik oge henteu super bersih oge kawas batur da keukeuh we ai nempo pabalatak mah hayang nyapu nempo meureunan ke bulan hayang ngelap teu saukur karena imah anyar naon hubunganan nya bakat we daek bebersih meureunan da sanajan imah anyar ge nya aya nu bogana kedul mah anger we meureunan pabalatak moal sono paribasana cenah eta oge ceuk batur. Ieu da ieu teh geus ngomongkeun naon di ka mana we lah ngobrol mah nu penting mah nya bisa jadi konten aya bahan obrol keuneun geus ayeuna mah urang lanjut sasapu di bagian dapur di mana tempat anu teu kaur bersih anu pabalatak wae tah bagian ieu sapopoe teh di dieu nguprek teh da jarang cicing di tengah bumi mah teu weleh we sapopoe teh di dapur mata kudu enakeun kudu bersih sanajan heureun sanajan teu estetik di ai ku bersih mah meureunan enakeun di cicinganna oge nya baraya nya atuh da estetik oge nya ai pabalatak mah da moal enakeun di cicinganna oge. Pokona mah hayu urang daek bebersih minimal nya jang diri urang sorangan atuh da teu karaos tos bade beres deui dicekapkeun heula we video ti si teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.